Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakkeun nami aya pengajian Sapandi kelas 11 40 diambil kana makassem biantara tentang kebudayaan Sunda. Hadirin sadaya ujian sunah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugia kacurah limpakeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur dugi ka urang salawat salami umatna nepi ka akhir zaman. Anu ku abdi dihormat Bapak Saudara Ibu Guru nu aya di sakola sareng karencana sadaya nu aya di kelas. Dina raga ngamumule tradisi adat Sunda, sim abdi bade nepikeun ka balarea tur dina dinten enjing teh bakal diayakeun kompetisi main suling. Di tiap kelas teh kudu aya partisipasi sa lain ti miluan kompetisi oge urang geus ngamumule budaya Sunda. Mudah-mudahan di kompetisi eta kelas ieu bisa juara. Santena jadi juara oge bisa nampilkeun anu paling alus. Dina nampilkeun tradisi adat eta peserta ulang main curang kudu main api jeung deui ulah gerogi jeung ulah gengsian atanapi isin. Kesimpulanna nyaeta peserta ulah main curang jeung ulah isinan kudu main api ngan sakitu anu bisa abdi tepikeun pilih aya kata ucap nu kirang langkung dimaafkeun. Da urang sadaya jalma biasa anu teu lepas dina hilap jeung salah. Kalawan ditutup ku sakitu nu dibikatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini.